pikir-pikir rencana si Agus ya, keputusan si Agus gagal bangun teh, maka aing geus pengorbanan duit 500.000. Si Agus jeung kumaha can aya keputusan beungeun ka imah, eueuh ku aing diarap-arap teh. Dieu ku aing teangan. Abah ka dieu gawe. Wa nyahungeun urang sakongkol jeung si kakeknya. Aduh aing siuk sieun ka nyahoan nya euy aing. Boga hate julid ka si Abah jeung si kakek aing. Aduh. Setan disambut teh. Gus! Agus! Hei! Aduh, itu juga si kakek. Bangun teh nanyakeun rencana eta aing. Aduh. Bingung aing kudu kumaha jawaban ka si kakeknya euy. Naon ka? Naon sia teh keputusan naon kumaha ieu teh? Rencana teh? Keputusan naon rencana naon? Rencana lain bintang geus beapa cenah sok loba kitu nyata. Kan DPT geus kumaha keputusan haji teh? Pan si Abahna oge nama reueuh. Hah? Eueuh si Abahna oge oge. Lain ka haji, keputusan ka haji. Oh, keputusan ka haji. Heuh kumaha? Keputusan ka rencan. Enggeus. Kumaha cenah? Jawabanna mah engke we poe Minggu manehna rek ka dieu cenah kitu. Si Abahna poe Minggu itu nih. Pak hajina heueuh kitu. Teh nyaan poe Minggu ka dieu. Nyaan cenah kitu poe Minggu ayeuna. Aing mah kieu Gus, nu loba acara jeung aing pokona mah. Lamun tika eta keputusan gagal, duit 500.000 jadi 700.000 ka aing. Nah mah bisa kitu ke pan duit 500. Oh 500 ku antaran dendaan. Make bisa dendaan kitu ke. Lamun keputusan kitu nya ulah diengke-engke cek urang oge harita keneh ta eta teu asup dendaan aing mah kulantaran geus lila didenda ku urang 700.000 bukan. Aduh nu minta kerja sama pan di dia atau di dinya pan di dinya heula. Heuh di dieu pan di dinya sanggup. Oh pan sanggup teh bubuhan dipaksa aing di asoran duit 500. Heuh nah keur make ditampal anu kita moga aya ari kitu mah rancana kitu mah urang teh sanggup mun kitu mah tadina. Oh pan cek urang oge ayeuna mah kieu kaputusan Pak Haji engke we poe Minggu. Nyaan Minggu rek ka dieu. Arek Rasakeun disalamun Minggu teu tulus ka dieu jadi 1 juta sia. teu bisa kitu ke. Lamun teu datang, sampai nanti dijanji ka urang jadi lieur. Aing oge bingung si Abah ayeuna eueuh da gering. Nah, sabodo teuing urang teh hayang nyaho pokona mah eta urusan maneh lamun poe Minggu haji gagah teu ka dieu jadi 1 juta sia dendaan. Ngajak kerja sama teh jadi maneh mah jadi maleneskeun ka urang. Oh, eta mah sabodo teuing teh hayang nyaho urang mah. Maneh nu mere duit 500 ka urang wena jadi beban ka urang jadi beungap. Kahiji maneh ngabohongan heuh isukan kaputusanna gagal. Kurang disabaran tah. Teu didenda. Ayeuna maneh ngomongkeun kitu tah. Ku aing didenda 700.000. Maneh geus ngajanjikeun deui haji poe Minggu ka dieu lamun teu datang. Haji ka dieu teu puguh keputusan jadi 1 juta sia. Aing mah 500 mah 500 kembali ka dinya aing mah. Pokona dagoan we Pak Haji datang poe Minggu ku sia. Pokona mah teh nyaho. Lamun haji eueuh tetep sia jadi 1 juta aing mah pusing ah. Aing kerja sama jeung nu burung gitu mah pan aing jadi ketempuhan. Dibere kumanehna 500. Leder jadi 1 juta. Goblok pan kalakuan kitu teh. Teu ecrog. 500 we aing mah teh hayang nyaho. Teu bisa kitu sia. Pokona dagoan we Pak Haji poe Minggu sia ka dieu. Kakarak lamun eueuh poe Minggu mah ku aing. Aing Agus teu hayang nyaho sia. Lamun haji gagal teu nepi ka dieu 1 juta. Lamun sia lulus eta teh bekerja sama jeung urang teh lulus bukan nanti kasih Abah dipecat. Cokot duit aing 500.000. Sia jadi menang di 500.000. Lamun eueuh sia didenda jadi 1 juta aing teh hayang nyaho sia uruskeun ku sia. Aing jadi lieur kieu. Kudu kumaha carana eta si Abah dipecat ku si Haji. Aing jadi beban pan ka si kakek ayeuna kumanehna ditembelkeun ka aing. Aduh aing jadi bingung aing kieu geus kieu. Rek lelucon ka aing mah. Tong disebutkeun ngaran aing tah Gus. Aing boga 1000 aka, aing mau kumaha jeung aing urusan sia. Sok, sia bubur laporkeun ka haji, nu penting si Abah dipecat. Kumaha carana piraku sia teu belak, da sia teh lain budak bolon, sok usahakeun. Lamun sia mung didenda pokona mah. Lamun sia sukses cokot di aing 500.000 deui sia.